Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber channel YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Sirot Jelema Gaib bagian ka-16. Ye yasana Bapak Ka Sukarna. Sataacan dipedar ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Barang beras manehna tepi ka jalan jajahan teh terus bae mapai-mapai sugan jeung sugan didinya manehna ningali jaksa tapi tetap teu katingali atuh si kewen heraneun serta pok manehna ngomong, wah cilaka abah urang teh geus katipu deui bae ya ku si Sirot mah pek mana ayeuna buktina aya jaksa. Abdi mah teu percaya abah eta mah ngarah dipercaya bae meureun anu maksudna mah ngarah urang terus netelakeun dah hayang nyaho padahal manehna bohong malulu cek si kewen kawas nu ambak. Lamun bener si Sirot ngabohong bek bae rasakeun ku manehanana babales ti abah. Jawab Abah Jamil bari terus bae mapai-mapai eta jalan anu henteu pati lega sarta lurak lirik sugan aya tanda-tanda tapakna Sirot garelot. Moal salah ngomong si Sirot teh abah cek si Tihul kakara ngomong. Ayeuna mah teangan bae tapakna serta teangan bedogna Sirot anu cek manehna mah masih nancap kana pingpingna eta jaksa. Atuh sajeroning lempang maranehna lurak lirik ningalian tepak gelut sarta ningalian bedog sugan bae katingali keur kitu breh katingali ti kajauhan ngagoler. Sidi katingalina bedog atuh gancang di baruru ari breh tetela pisan hiji bedog keur ngagoler. Nya bae bedog nama aya bah. Si kewen bari luncat serta terus nyokot bedog nu ngagoler. Cingan ka dieu euy, jawab Abah Jamil bari ngasongkeun leungeunna menta eta bedog. Mangga yo abah, ari bedogna aya tapi jaksana teu aya. Cek si kewen bari mikeun eta bedog ka Abah Jamil. Tetela ieu mah bedog manehna kewen, tapi tetela deui jaksana oge eueuh. Janten lamun kitu mah lain gelut atuh manehna teh nya abah. Tapi sieuna terus ngabacir serta eta bedog dipiceun. Cek si kewen bari seuri. Kunaon ilaing seuri kewen? Jawab Abah Jamil bari melong. Eta bae urang cenah ngadurukan ku si kasebelan. Geus katipu deui bae urang teh abah. Nya teu sare, nya terus mapai-mapai jaksa. Nya asup angin betong ku kurubokan. Ari terus mah teu aya deui iwal ti dibobodo. Kumaha ilaing panyebutkeun Sirot ngabobodo? Mana buktina dina bedog aya getihan abah? Apan cok manehna luhureun tuur jaksa teh dikadek tepi ka tuurna doang cenah sarta getihna nyebrot ka mana cing? Dina taneuh teh aya getih dina bedognya kitu keneh mangga galih ku abah apan sakalieun kakeureut curug oge getih teh urat aret dina peso dina ramo ari ieu anu dipake ngadek pingping jaksa eueuh getihannya. Teu ngartos abdi mah abah tetep bae teu ngartos. Si kewen keukeul bae nyebutkeun manehna geus kabobodo ku Sirot.
sajeroning Abah Jamil sareng si Kewen keur hoghag Siti Hul mah rulak lirik ret kakenca ret ngatuhu neangan tapak-tapakna ari breh ningali cakung. Manehna meningal ranjug sabab panonna molotot jeung sukuna raranggoas katambah sukuna ngaplek kawas aya nu ngadek. Abah, tingali yo aya cakung meningal klek pingpingna cuk Siti Hul mah niribut. Atuh ngadenge Siti Hul anu nyebut aya cakung sarta ngaleklek pingpingna Abah Jamil teh ngaranjug sarta terus ngadeukeutan. Malah sarere oge harita teh nyalampurkeun ari breh teh lapisan aya cakung culak ciluk. Manehna teh bisa loncat lantaran pingpingna rek pegat. Abah Jamil netep bae kawas manehna apaleun ka eta cakung nu ripuh atuh sirahna gogodog bari ret kasarerea. Ret deui ningali cakung anu panonna keur melong kucap kiceup kawas ceurik ningali ka Abah Jamil bari panonna meletet kawas anu ngajak ngomong. Kunaon Abah? Eta cakung teh bat pingpingna arek pegat? Siti Hul nanya hayangeun nyaho. Sigana ieu ti Hul anu dikadeku si Rod teh. Jadi teh lapisan caritaanana si Rod teh bener. Jawab Abah Jamil bari netep eta cakung anu rangkebong pikasieun. Ongkoh jaksa cenah Abah, naon hartina ngalawan cakung? Nabi oge wani ngalawan anu kieu mah. Sok datangkeun 1000 mah, moal ngejat abi oge Abah pila kadar cakung. Cuk si Kewen kawas handeul. Nya ieu mah Kewen, rupana teh cakung. Tapi duka teuing penting tadi mah. Coba bae pikir kumaneh Kewen. Nah bisa benang pingping cakung dikadeku bedog si Rod. Paling-paling oge awakna meureun. Kitu oge lamun kadeleun. Jeung naha bakal sionon deui si Rod teh ku ieu cakung. Sigana moal tiasa Abah lamun ngadek teh mah moal kana sukuna, tangtu kana awakna. Jeung keur naon deui gunana ngadek cakung da moal matak jadi jago. Jawab si Kewen ngabenerkeun ka Abah Jamil. Tak kitu euy. Jadi tetela ayeuna mah penting tadi teh pikeun si Rod mah aya nu model. Ayo bawa tah cakung teh Kewen. Mangga Abah, jawab si Kewen bari gap sukuna eta cakung anu hiji deui teh dijiwir. Terus dijingjing. Bring harita balik deui Abah Jamil lempangna teh ngagidig jeung pangheulana dituturkeun ku Jang Kamin. Ngarendeng sareng Siti Hul ari si Kewen pandeuri bari ngajijiwir cakung atuh puguh matak seuri. Malah si Kewen ge nyengir bari melong eta cakung. Harita teh geus beurang panon poe geus meletek di wetan nuhureun gunung atuh teu aya kasieun. Sanajan di tempat sangat ari beurang mah teu keung da puguh loba jelema atuh lempangna teh gancang. Teu lila oge geus tepi ka imah Bapa Dasuki. Si Rod, nyepon. Ya Abah Nyai, cek Abah Jamil gura-gero di buruan. Sabab imah Padasuki harita pantona mendet kawas anu can harudang. Nyi Epon nu karek nyaring ka cidaheranana ngadengekeun nu di luar gura-gero di buruan ngageroan ka manehna jeung ka salaki manehna. Atuh ret Nyi Epon ninggal kana raraina Kang si Rod anu masih saret tibra kacaangan tina tidak. Nu kentengna tina kaca atuh manis sidik pisan. Jang si Rod nu keur ngaguhar ku Nyi Epon diusapan tina bakat ning ku deudeuh atuh bray jang si Rod beunta sarta rek ningali bojo blengeh manehna seuri siga suka bungah pisan. Atuh pok jang si Rod nanya beri nyekel leungeun bojo. Nyi Epon geuning tos siang ayeuna teh nya. Akang mah kapulusan Nyai tepi kata emut poek digentos ku caang. Ngomong si Rod bari gelenyu imut. Laras Kang si Rod malah abdi oge sami bae kapulesan. Mung dia teh aya nu gegeroan di buruan duka saha Kang? Jawab Nyi Epon bari neuteup. Nyi Epon, cik si Kewen ngagorowok. Tah kupingkeun Kang si Rod geus gero deui bae nya. Saha atuh manehna teh? Isuk keneh geus gura-gero ka urang, ceuk Nyi Epon bari neuteup ka salakina. Sorana mah siga Kang Kewen Nyai. Rek naon manehna gegeroan ka Nyai teh. Duka atuh Kang si Rod geus gogoda deui bae rupina mah nya Kang. Jawab Nyi Epon ngalimba. Si Rod, Nyi Epon, cek nu di luar ngagegero deui. Tetela Nyai tah sorana mah sora Kang Kewen.
Teteh lah urang teh kudu sabar deui bae, ceuk si Rod bari terus cengkat. Ari Abah tos arangkat ka serang kitu. Nyi Epon nanya bari cengkat deui terus dariuk di luhureun kasur. Sigana mah tos kasarawah nyai, namung urang teu digeingkeun da puguh keur sareti bra meureun urut peuting kurang sare. Atas kumaha tah anu ngagerwan teh Kang Sirod? Jawab Nyi Epon malik nanya. Urang mah kudu hormat kata tamu nyai. Sanajan manehna maksud goreng oge, urang tarima bae ku kahadean. Komo deui lamun manehna aya maksud hade ka urang kudu dihormat. Jawab si Rod bari cangkat terus turun tina tempat sarena sarta terus mukakeun panto. Rek mukakeun panto imah. Hari Nyi Epon nu harita masih ngariringkik terus digelung deui sarta gancang kaluar nuturkeun ka salakina. Brai mukakeun panto imah ari breh teh di buruan aya 4 jelema keur ngajaraga. Nyaeta Abah Jamil jeung anakna si Kewen sareng si Tihul. Abah Jamil ngajingjing bedog ari si Kewen ngajiwir cakung menigeus cekong eta cakung teh sarta katingalina siga basyo ari sukuna eta cakung ngaplek kawas tapak ngeureut bae atuh si Rod teh ngahuleng nya kitu deui. Nyi Epon olohok mata si meuteun. Si Rod, ieu teh lain bedog ilaing euy. Abah Jamil bari nembongkeun bedog anu dijingjingna. Sumuhun Abah, jawab si Rod bari netep kana bedogna. Dipake ngadek naon penting teh ha? Ngadek jaksa atawa dipiceun? Ceuk Abah Jamil bari nangtung di buruan. Ngadek pingping jaksa Abah, jawab si Rod teu eulem-eulem. Geuning, eueuh jaksana oge euy, jeung eueuh tapak-tapakna getih. Ongko ceuk ilaing getihna oge meuni nyebrot. Bener eta teh atawa ngabohong? Laras Abah, teu tinggalian abdi mah. Malah teu tingali Nyi Epon oge laras eta teh jaksa. Oh, titinggalannya ari dedelean mah bobodohan euy. Si laing mah ngagawekeun bae ka dewek teh. Ulah hayang udar idar atuh. Ari eueuh kawani mah tah bedogna ampihan anas ku dewek disakserak neangan jaksa. Ari pek teh eueuh nanaon iwalti manggih. Rag Abah Jamil nyaritana eureun heula diselang ngareret ka si Kewen bari ngalungkeun bedogna si Rod. Atuh gancang eta bedog anu dialungkeun ku Abah Jamil teh disanggap lebah perahna serta terus dijingjing. Tapi ari nyarita mah henteu manehna teh kalah ret ka si Kewen anu keur ngajiwing cakung. Kunaon si laing make ngareret ka dewek si Rod? Ceuk si Kewen morongos teu pupuguh. Eta ningalikeun cakung Kang Kewen. Kenaon akang teh make mamawa cakung? Jawab si Rod malik nanya. Hayang nyaho si laing? Ceuk si Kewen nyorongot deui. Pang abdi naroskeun oge hayang terang Kang Kewen. Ta ieu euy anu diceritakeun ku si laing teh. Hayang disebut gagah si laing make jeung ngaku-ngaku ngadek pingping jaksa sagala. Ta ieu anu dikadek ku si laing teh si Rod. Kakarana le cakung tapi karobah panon si laing mah dideleuan teh nya. Ceuk si Kewen bari ngiwing-ngiwing suku cakung. Kuring mah teu terang cakung Kang Kewen, sakaterang mah ngadek jaksa bae. Da anu kadeuleu ku kuring teh lain jaksa, eta mah rek jaksa rek cakung oge teu aya halangan. Teu aya halangan naon Kang Kewen, anu penting keur kuring mah penting. Tadi tiasa moncor leupas tina hahalang. Apan ngarasa selamat lain? Jawab si Rod teu aya hatena naon. Nya, tapi si laing lain jagoan dulu. Ceuk si Kewen bekitu ngeunah bae dijawab kitu teh. Ih, ari Kang Kewen bet salah harti bae. Abdi mah nyarioskeun kitu soteh meureun. Abdi mah nyarioskeun kitu soteh meureun bae penting tadi ditanya kudu ngabohong kuring teh. Moal Kang Kewen kuring mah moal ngabohong. Ceuk babasaanana mah tibatan jeung kuring kudu ngabohong ka kolot. Leuwih hade kuring teu ngomong. Nu matak tetep bae ku kuring dicaritakeun nu sabanarna kalawan aya saksina pamajikan kuring cenah akang teu percanten teu sawios da abdi oge henteu hayang dipercanten mung kasepuh nyaeta ka Abah Jamil tetep kuring arek ngahargaan bae. Ceuk si Rod beuki teteg bae nyaritana teh. Nya si Rod, jawab si Kewen kasedehkeun sarta aret ka Abah Jamil pok neruskeun omonganana.
dawek mah terasap oi ka jalema pupujian teh make jeung nyebut ngadek jaksa sagala rupa ngadek dulur bangkong mah dulur bangkong bae kitu ulah jeung disebut jaksa. Oh jantan kitu Kang Kewen mangga bade nyebat kumaha oge abdi mah ngiringan asal Kang Kewen bae raos. Jawab si Rod bari netep ka si Kewen anu teu gugur teu angin gawena ngan sosorongot. Tunggu nah tah dijawab kitu mah aing teh. Cik si Kewen ngambak. Eleh kalah kitu si laing mah Kewen. Cuk Abah Jamil nyalahkeun si Kewen anu dina cacaritaanana kasedekeun ku Jang si Rod sarta terus manehna nyarita kieu. Si Rod, Abah ngabuktikeun carita ni laing euy, tapi Abah heran dina buktina mah. Yen jaksa teh eueuh geuning anu aya teh lain jaksa tapi cakung tah eta cakungna bae ku si laing telekeun si Rod. Tah cakung teh hampir sapat pingpingna meureun dikade ku manehnya. Jadi eta cakung kadeuleuna ku maneh mah ibarat jaksa nu ngajega rek ngokos kunaon pangilaing deuleu kitu sebab ilaing teu nyaho elmuna euy. Jadi kahareup mah ilaing kudu ngulik pangarti lahir batinna kudu ngulik badag lemesna tah ngarah bisa nganyahokeun nu sabener-benerna panon teh moal kasulap. Laras Abah eta pituah teh ku abdi disimpen dina hulu angan. Jawab si Rod bari nganuhunkeun kana pepelingna Abah Jamil. Syukur ari kitu mah euy. Jadi engke mah kahareup Abah moal kabawakeun ku katerangan anu kasulap. Puguh-puguh cakung hayo disebut jaksa. Tak pan Abah ayeuna ka dieu teh ngan saukurek nerangkeun eta wungkul. Ngarti si laing si Rod? Ngartos Abah, nuhun pisan di pepelingan. Jawab si Rod bari netep ka Abah Jamil. Ari Jang Kamin mah jongjon manehna teu ngilu ngomong kawas di kaput bibirna lantaran pikiranana kabengbat ku anu nangtung. Jeung buukna ngadiringkik kawas tas sare pagulai atuh yakin Nyi Epon teh ku Jang Kamin katangnyalna siga beuki geulis bae. Nu matak manehna netep sigan teu ngiceup-ngiceup nu ngaromong teu kadenge tina bakat ningku ulang. Ujang, ayo ayeuna mah urang balik. Cuk Abah Jamil ka anakna. Ngadenge nu ngajak balik Jang Kamin mani ngagebeg serta pok manehna ngomong. Mangga Abah. Jawab Jang Kamin bari ngarenghap narik napasna pedah ngalamun kaganggu keur melong aya nu naros. Tak kitunya si Rod singka arti ti ayeuna kahareup ilaing kudu ngulik pangarti motek tak pangabisa supaya ulah kasulap. Mangga Abah. Dari moal salika lama jawab si Rod bari manggut. Abah Jamil tenembalan terus manehna ngaleos dituturkeun ku muridna. Atuh Jang si Rod teh imot ret ngareret ka bojona serta leos ka ari mah duka teuing rek narawan. Dahari tah teh geus beurang panon poe geus bijil. Beak minggu ganti bulan, beak bulan datang tahun Abah Jamil tengah ganggu tengah guna si Kak si Rod atuh kaayaan si Rod ayeuna mah ayem tentrem. Laki rabi runtut rawat henteu aya kuciwana kacai jadi saleuwi kadarat jadi salabak. Malah manehna keur bungah sabab geus dipercaya bojona teh kakandungan. Atuh teu matak heran lamun harita manehna keur ngobrol sareng bojona uplek kawas keur badami anu kacida pentingna. Malah mah Nyi Epon oge katingalina ngahru kawas nu manggih tunggara keur mecahkeun hiji soal anu pikeun diri si Rod keukeuh hayang ngabuktikeun nu matak manehna ngomong. Nyi Epon ulah sedih sabab maksud akang alus lain maksud rek binasa hayang nyiksa pamajikan akang mah teu pisan-pisan. Pang akang hayang masantren lantaran dua perkara anu ngagugahkeun hate. Tapi ka akang teh nyongsrong hayang terus bae indit. Kahiji salira Nyai ayeuna geus kakandungan mun teu salah 5 bulan. Jadi urang teh tetela geus dipercaya ku Gusti bakal ngagaduhan budak duka awewe lalaki ngan anu tetela pisan boga anak mah geus tangtu sabab Nyai atos ngandeg ayeuna teh 5 sasi. Ari ras akang kadiri beuki lila beuki kolot tapi sepi ti pangarti. Akang tuna pangabisa ku ilmu panemu suwung atuh rai bae hate teh aya maksud rek masantren pikeun pibekelen hirup jeung keur ngaping anak urang. Tak kitu Nyai margina pang akang merenyeng teh
Sedang anu kaduana akang teh kekeh teu ngarti sabab weruh tanpa guru boga pangarti teu ngaji ku pangabisa teh heran lantaran nu jadi cukang sababna kasalametan. Lamun akang nyebut ngaran nu lobana 3 kali osok ngadak-ngadak bae kasusah teh katulungan atau akang penasaran aya ngarti pangna kitu naon nu jadi sababna lantaran akang teu ngaji jeung henteu ngulik pangarti bag-bagan keagamaan atawa soal syariat. Keur maluruh eta pisan mengpeung nyai kakandungan masih karek 5 bulan atau akang aya waktu keur ngalalanyahan ilmu. Ayeuna mah arek indit nyoba-nyoba arek masantren engke geus 3 bulan mun kaparang panjang umur akang teh rek ngilang balik. Meureun nyai bobotna teh engke teh bulan alaun. Kumaha nyai setuju lamun akang bade mios? Ceuk si Rod nutup carita anak bari neuteub ka bojona. Nyi Epon teu ngajawab tina bakat ningku bingung. Kudu kumaha nembalna sabab salakina bener lain langtung tambuh laku lain luntang tambah beja tapi ngalantung rek ngelmu sareng nyaba rek ikhtiar milari ilmu panemu keur kapentingan manehna jadi teu aya salahna. Nyai kunaon balembay panuju kana maksud akang teh? Ceuk si Rod nanya deui hayang dijawab. Rong heap Nyi Epon cengkat beri jeung narik napasna kawas anu mandeuar ret ngareret kakang si Rod anu keur neuteub ka manehna. Prok opat panon paamprok pateuteub padele beungeut atuh Nyi Epon pok nembal kieu omonganana teh. Kang si Rod abot abdi teh Kang kedah paturai sareng akang leuheung basa upami abdi di dieu jagjag sapertos ayeuna. Kumaha upami abdi udur? Saha atuh Kang anu bakal ngurus ka abdi teh? Kang si Rod leuheung deui lamun abdi nu udurna da puguh aya di lembur sareng aya indung bapa. Kumaha lamun akang anu udurna di panyabaan? Aduh teu kiat Kang si Rod abdi teh teu sanggem paturai Kang komo deui ayeuna nuju ka kandungan sok sieun aya gogoda. Kumaha lamun ka abdi aya gogoda Kang si Rod? Jawab Nyi Epon dumareda nyaritana teh. Nyai memang ka urang seueur gogoda kapungkur mah tapi hari ayeuna mah moal aya sugan sabab anu ngajadikeun gogoda teh akibat Nyai rek didahupkeun ka jang kamin kapungkur teh geuning. Namun hari urang geus beres laki rabina mah tungtungna manehna oge boseneun ari dilawan ku kasabaran mah. Tah ayeuna komo anu jadi pasalna sajabati geus kawin teh geus kakandungan deui jadi moal naon ceuk akang mah Nyai? Malah soal ieu pisan anu ku akang sok pipikiran ti bareto teh. Akang hayang ngelmu tapi hayang ti brahat teh ngentunkeun Nyai sok sieun aya nu ngaguna sika ku cara maksa tapi eta kasieun teh teu aya ayeuna mah Nyai. Margi Nyai tos kakandungan piraku sugan ka anu keur kakandungan aya nu wani ngajalankeun goreng. Tah dasar eta pisan kasempetan ieu teh anu kacida alusna anu kacida tumaninahna lamun ku akang dijalankeun. Kahartos ku Nyai teh kahartos Kang si Rod namun kanggo abdi mah kekeh bae kirang raos apan urang teh teu kakurangan Kang breh parena breh laukna sasatoan meni rendang duit loba pake aya naon deui atuh nu janten kakirang teh. Nyai ulah lepat paham leres urang teh sagala aya sagala nyampak namun hiji kakuranganna teh aya bakal kudu aya bekalna. Urang bakal paeh Nyai tapi naon bekalna? Anu lubak libuk sagala aya di urang teh ngan saukur keur parab jasmani wungkul tapi naon parabna rohani. Eta pisan Nyai anu ngajadikeun ka akang kana langsaan teh. Akang sorangan teu ngarti. Akang sorangan teu acan ngocek soal karohanian. Akang sorangan teu ngartos soal kabatinan. Tah kumaha lamun Nyai anu hartina bojo akang pek neroskeun ka akang soal eta. Tangtos akang teh ngajawab teu terang bet bororaah ngabejaan atanapi mamatahan ka pamajikan. Akang na oge teu acan terang. Tah kumaha deui upami urang geus boga anak. Heug anak urang naroskeun soal nu kitu tetep bae deui matak nyeri kana hate lantaran teu bisa nungtun kanu jadi anak. Tah kitu Nyai sababna pang akang kekeh bae hayang ngantunkeun ka Nyai arek masantren. Ceuk si Rod siga nu kacida hayangna boga pangarti teh.
Kang Sirod, nah hari di urang teu aya Kang anu caket-caket di dieu. Aya Abah Jamil anu geus hianat ka urang, anu geus ngagugulukeun kana jalana anu dianut ku setan. Untung nyai ka urang aya nunang tayungan. Lamun teu aya nunang tayungan mah, buah kumaha. Sanes Gusti Allah Kang Sirod anu nang tayungan ka urang teh, ceuk Nyi Epon bari tuleh neuteup. Nya Nyai, sabab cenah mah urang nyuhunkeun teh kedah ka anjeunna. Tapi ari ikhtiar mah kudu margi nyuhunkeun tanpa ikhtiar moal ngadatangkeun hasil. Tah ku dasar eta akang ayeuna rek ikhtiar budi pangarti bag-bagan agama Islam. Kumaha Nyai atoh kira-kirana lamun akang ngarti kana soal agama jeung akang bisa ngalakonan parentahna agama nurutkeun pituduh Quran? Kan tenan bae Kang Sirod abdi teh atoh jawab Nyi Epon kasedekeun. Tah lamun atoh hartosna Nyai teh ngidinan atuhnya, ceuk Sirod bari neuteup ka bojona anu harita ngalimba. Nyi Epon teu nembalan manehna bingungeun pisan ditinggalkeun ku salaki. Ari rek nyarek teu bisa sabab maksud salakina anu kacida mulyana ari rek nya tujuan teu kuat ku papisahna. Atuh teu karasaeun berebay teh cipanona ngalembereh mapai pipi. Nyi Epon ulah nangis Nyai. Keun ari teu sapuk mah ku akang moal dijalankeun pamaksudan akang teh. Rek dibatalkeun bae Nyai. Tapi bodona akang, miskina akang, pibekeleun maot akang. Lantaran Nyai teu ngidinan anu jadi salaki. Ngulik pangarti nyiar pangabisa, ceuk Sirod bari ngeluk semuhan jakal. Kang Sirod, abdi sanes ngahalangan Kang, namung atoh akang bade ngulik pangarti teh. Tapi abdi teu kuat ku paturayna. Tah eta teu kiat ku paturayna Kang anu ngajantenkeun rembay Cipanon teh. Dedeuh teuing Nyai. Keun biasana ari ngawitan mosok kitu. Tapi upami sadinten dua dinten mah eta kesedihan teh digentos ku kabungahan. Lantaran salaki bakal ngagembol pangarti. Jadi ngawidian atuh Nyai tehnya, ceuk Sirod mani marah mai. Mangga Kang, abdi ridho ngalepaskeun salira akang kanggo milari ilmu panemu mah. Margi rumaos di dieu mah teu aya anu kitu teh, jawab Nyi Epon bari nyusutan Cipanon. Jep maranehna jarempe harita teu ngomong deui kawas beak piomongeun alusna keur kitu teh. Jol datang indung bapana atuh barang jol datang ge anjeunna mani ngahulang lantaran ningali Epon siga-sigana tas cerik atuh gek Bapa Dasuki sareng istrina Dariuk bari pok anjeunna naros. Jang Sirod, kunaon Nyi Epon siga cerik? Nya eta Abah, abdi teh dieu mah mendak kasulitan. Namung atos tiasa rengse ku dibadantenkeun paduduaan. Tak perkawis pun bojo nangis mah bakat ku bingah panginten, jawab Sirod bari melong ka mitohana. Mangge kabungahan naon? Jang Sirod teu talangke derak-dek manehanana nyaritakeun pamaksudan anu bio dirundingkeun jeung pamajikanana. Sarta Nyi Epon ngidinan teu aya kaberatan atuh pada suki bengong barang ngadenge kitu teh. Jadi Jang Sirod terek ninggalkeun lembur matuh atuhnya. Bapa Dasuki nanya sanggeus Sirod tamat nyaritana. Waktosna kabujeng sae pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.